Ya kan nu baleunghar darame teh gara-gara saroleh boga iman. Parasean teh boga iman maka. Iman jeung putra bojo ngaraleut. Ka mana Pak? Sedekah ke masjid. Da usahana geus teu sabaraha ayeuna mah sabaraha bapak teh 10 juta. Ceuk budak nu beunghar. Pak ka 50 juta ti abdi jadi 60 juta bapak teh sedekah. Ah eta budak nu saleh kan. Sugan we ari gede mah pasedekah nur Allah teh loba datangna. Kaning umur geus teu sabaraha geus kolot. Perhitungan adat ieu mah kan. Ya lain bapak rek sedekah ku budak dicara. Pak, anglo batuy aing kumaha? Tanya ahun ka kolot teh dorong kuduna. Arek ngawakapeun sawaya. Syukur Pak, pengpeureun abdi san bisa. Oh. Lah kitu kudu iman dicara. Balas boga iman. Padahal sedekah bapak teh ngalir energina teh ka budak teh. So. Ya jalma anu usaha maju lantaran loba sedekahna anu jadi kolot. Budakna pinter ngajina, padahal bapak malin tukang ngawur. Naon manehna ukur cinta ka ulama. Boga duit teh kita neangan ilmu gitu. Hayang aing teh boga budak seperti ajengan itu. Itu maka henteu dipake uli kumaha. Jangan ilmu. Jadi itu nukerkeun dunia kana nur Allah. Aruntung kan?